Kemarahan ya. Barudak biasanya ngajak main lodong ini teh. Tapi eueuh nu nyamperin di acan. Aduh, itu akeke petot malah menjedok di wasrona batur maja rumahan. Heh, aki-aki. Lain jemahan. Kakak menjedok di pos mendelin atuh. Si goblok nat tidak ada wasit. Kan biar disadak tarik ke beleduk sia teu leuwas. Oh heueuh budagnya si anjing. Yo, dengein. Tuh geus ngaheang. Adan hayu wong jumahan. Jumahan gimana? Jumahan mah tadi itu budak sia teh. Ini mah udah jam 4 murid. Makanya aing main ieu sabari ngabuburit. Nungguan buka puasa. Ngajak jumahan saenggeus asar sia teh di mana aya? Di bejaan teh ieu mah. Bong budak di bejaan naon ai maneh? Dengekeun aki-aki. Geus ngaheang teh komat hayu. Ka ditu hayu ka masjid. Ya komat di mana Aisyah? Ya Mang Jek dengein. Ulah sok leweh. Geus, keun anu geus mah aluk mah dibawa ka dokter. Nya itu eta. Mang Jek kupingin. Yo. Nanu dirasa hayu wong jumahan. Temental barusan teh sorana gede. Komat itu hayu. Geus komat hayu. Ieu mah budakna geus permanen. Juga aja sorangan sia jumahan kan itu moal aya sasaha di masjid lagi atuh sia teh. Ini teh geus jam 4. Ya dengekeun. Zaman ku ya, ieu mah. Nah maksudna kikian. Heeh maksudna geus jam 4 ini teh si teh. Geus aing berang manten, hayu lah. Rejuk we lah sorangan. Jorong ngusir ku ya tuh. Aing menungguan barudak ye eueuh wae. Ampun teuing tau. Bukus wisan asal akeke petot. Aing mengajak kebenaran. Ieu mah cok kakak main petasan. Was heueuh wae. Ampun teu. Lah kamarana. Ujumaan areueuh. Cenah karosong. Aduh. Ini teh kan udah waktunya. Ah, aki-aki. Pada kurang kumaha bejaan gitu. Libur meureun. Masyarakat teh waktu jumaah. Eueuh, parane. Jeung aki-aki padahal mah ngomong. Eueuh kitu, eueuh.